Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra kaum dangu dongeng Sunda Encing Adnan. Alhamdulillah tiasa tepang dangu deui para mitra dina gelaran dongeng Sunda anu baris ngalajengkeun Cumarios Munjung Gondorwo dina seri ke-7 nya para mitra. Kukituna langkung tipayun para mitra simkuring nyuhun dihapunten tina samudayaning kalepatan. Bobilihna aya kasamian oge dina nami tempat gelar sareng sajabina. Numawi da ieu mangan saukur seratan fiksi atanapi kisah fiksi anu direka ku simkuring etang-etang kangge hiburan mitra kaum dangu sadayana. Kukituna para mitra supados tong nyangkolong teing kana waktos, mangga dikawitan wae urang maoskeun deui kana kalajengan Cumarios Munjung Gondorwo dina seri ke-7. Wilujeng ngadangukeun. Yu ah. Para mitra kaum dangu, rehna sadaya kaperyogian dina tataros kaki diraga rumaos cekap, nyaharita sasarengan permios mulang, nu dimana jawaban tina ikhtiar jeung palakiahna kiwari teh istuning perkawis nu munjung mah bakal kanyahoan dina waktos nangke, nu saurna bakal dibongkar eta Rusia teh ku hiji awewe nu lain jelema lian pikeun kaluargi anu munjungna. Dina kituna para mitra kiwari urang nyarioskeun heula kana kaayaan binalem nu dimana peuting harita anjeunna nekat bade angkat ti bumi. Jelasna geus rumasa luas bade ninggalkeun ka manggaha. Numawi hatena nu karasa nyeri tina cara manggaha kiwari nu ibarat nganggep manehna salaku boneka nu bisa sakadaekna dikeukeuweuk sakahayangna. Nanging para mitra angkatna harita binalem lain saukur mawa baju anjeunna sorangan jeung kabutuhan pikeun dirina istuning hiji kolor pangangge keur salakina dina ngajadi Gondorwo oge teh dibawa. Pikiranana sabab pedah ku kolor eta manggaha bisa beunghar, sabab mun pangangge keur usahana dibawa tangtos kapayuna bakal hancur sagala rupa nu dipibogana. Sok kanggaha kuring mah nekat bakal dibawa ku kuring ieu kolor teh. Mun geus kieu akang bade kumaha coba, sabab kuring ge terang sombong dunia jeung ngarasa terus munjuk usaha akang teh lantaran ku ieu kolor nu dibere ti Wakuncen Markum. Ku ieu kolor akang bisa ngajadi Gondorwo, nyiar tumbal keur kamunjukan dunia akang sorangan. Kuring ge boga hate Kang, wayahna pangwalesan ti kuring kedah dugi kalaksana ka akang nu kiwari keur poho kana asalna. Gerentes binalem dina hatena nu geus ngampihan kolor kana kempek barang bawaanana para mitra. Gerentesna teh pinuh ku dendem, sorot socana banget geuneuk mun emut ka manggaha. Sabab ku kituna dirina ngarasa hina mun kedah saterasna daek diatur jeung sieun kacaroge nu geus kaluar tina kasadaranana. Dengarkan terus tayangan program terpopuler dari channel YouTube Encing Adnan Dongeng. Hiburan sambil rebahan. Dongeng Sunda Munjung Gondorwo tayang setiap hari Senin dan Kamis pukul 8 malam. Kisah bernaskah Tali Pocong Perawan Pemikat Jodoh tayang setiap hari Selasa dan Jumat pukul 8 malam. Dongeng Sunda Siwareng tayang setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 8 malam. Live streaming Cerpen Indonesia Pilihan setiap hari Minggu pukul 8 malam. Subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terupdate dari channel Encing Adnan Dongeng. Para mitra kaum dangu,
Sadaya nu dibawa ku binalem saukur cekap keur panganggo oge duit nu teu sapira. Sabab sanajan beunghar, urusan duit kumanggaha teh diaturna. Jeung kituna deui kaayaan kitu teh nu ngajadikeun binalem teu ngarasa bunga sanajan ceuk batur mah buncir leuit loba duit bro di juru bro dipantong ngalayah di tengah imah. Dasa nyatana boro-boro bisa ngarasaan nikmat dunya ladang munjungna. Hana sapoe ku hayang beubeuliean geh diwates jeung diatur ku salakina para mitra. Cariosna harita angin peuting nu ngahaliwir nganteur lalampahan binalem kiwari. Sora babaung anjing nu pikageuman ti kajauhan taya pisan mangaruhan tekad binalem keur neraskeun lelempangan mapai jalanan. Sanaos kiwari lengkahna towong tujuan para mitra bade ka mana, bade nepangan saha, istuning towong atawa kosong, ukur nuturkeun suku ka mana daek langkah dugi tepina ngarasa capek. Kuring teh bingung bade ka mana ieu kuring teh. Mulang ka kolot da geus teu boga sasaha, kadulur da teu gaduh baraya. Ti imah dugi di dieu sanajan ceuk batur geueuman, nanging panginten pedah kuring keur geuneuk hate kacaroge dugi ka teu mirasa sakedik-kedik acan boa rasa murinding jeung geueumanana. Gerentes binalem harita tina lengkahna para mitra nu teu karasa mapah teh geus anjog di toangan kebon tiu anu sungil atawa angker. Harewo sorana sato peuting teras ngadangding di hariring peuting para mitra. Pikiran anu pajejet ngajadikeunana pinuh wani jeung siga teu eling. Kiwari dina langkahna ngadadak jol emut ka Nimar City. Nyaeta mangrupi dukun lepus oge paranti anjeunna nyiar syarat keur namangsa masih jadi awewe peuting atawa runcah. Oh sumuhun, aya Nimar City. Saha terang nini teh masih bisa ngabantos ka kuring pikeun kiwari. Langkung sae kuring bade lajeng wae muru ka imah Nimar City. Grentes nanu emut ka Nimar City para mitra. Nya harita binalem lengkahna ngadadak gancang leumpang bade muru ka imahna Nimar City. Para mitra kaum dangu, singget carios kiwari binalem kantos dugi ka imah Nimar City, mangrupi dukun lepus nu kongsi nulungan manehna dina kapungkur para mitra. Dina kaayaan anu teu puguh tujuan, binalem kiwari niat nepungan dek nyuhunkeun pitulungna ka Nimar City. Sampurasun nini. Rampes. Saprakna panto dibuka para mitra. Nimar City emut ka manehna nu geus lila tara deui aya datangna. Nini masih emut teh ka kuring. Nalem nih nu kapungkur sok nyuhunkeun syarat panglaris ka nini. Sumohon, nini tangtos ewut kene, mangga kalebet cu. Rupi-rupina katingal tina cara anjeun kiwari nuju poek paninggalan jeung lelengkahan ya teh. Kocapna Nimar City kiwari ka binalem para mitra. Kabisana langsung maca kana watak jeung cara sifat binalem harita anu nembe dugi di wayah peuting ka imahna. Sumuhun nini. Kuring nuju kenging kabingung jeung rasa dendem ka Kanggaha. Nyaeta salaku caroge kuring sorangan. Nini bantosan kuring supados tiasa maleskeun rasa kanyeri kuring ka manehna ni. Kuring teu kiat nandangan kanyeri nu saukur dirasa nyeri dina hate sorangan. Tembal binalem ka Nimar City harita para mitra. Dirina lajeng pok wae ngucapkeun kanyeri hatena anu dibawana dugi kalalampahan di peuting kiwari. Nanging Nimar City teu langsung ngawaler, dumehna langkung ti payun manehna bade naroskeun heula kana hal naon anu ngajadikeunana ngarasa nyeri ku carogena sorangan. Cu, nini bisa wae ngabantos. Nanging geura pejakeun ka nini kawit masalah maneh teh kumaha. Dugikeun ka poek peuting kieu tiasa dugi di imah nini.
Cek ni Marsiti naros ka binalem nu palai terang kana hal ikhwal atanapi sababna binalem ku ngarasa dendem ka manggaha para mitra. Carios nama panjang nih, nanging singgetna kahirupan kami Robih geus aya kirang langkung 12 tahun jalan ayeuna. Kami teh ngalakonan munjung ka Gondoruo, malihan kolor anu dipasihan ku kuncena ge dibantun ku abdi teh ni. Nanging saprakna Robih sagala kasusah kami. Kanggaha beuki kiwari beuki lain tingkah polahna ngajadikeun kuring ibarat boneka nu sangeunahna dikeukeuweuk numutkeun kahayangna, malihan janji kasusah nu baheula kongsi dikocapna bakal satia jeung nyaah ka kuring istuning leungit aya tapakna ni. Lantaran dunya nu geus dimilikanana kiwari anjeunna keur kaedanan karo dia salaku pamajikan ngorana. Kuring teh ngarasa hina jeung nyeri nih. Kuring dianggina pikeun minuhan syarat kana kamunjukan dunyana ku cara kedah daek ngalayanan sapatemon jeung Gondoruo saban peuting Jumaah Kalibon. Kuring palai kanggah kedah hancur dunyana oge sagala rupana jeung kuring palai oge janten awewe anu bisa dijadikeun sabiwir hiji ku para lalaki deui ni. Dugi istilahna janten rebutan pikeun dipilih ku kuring keur picarogeun engke kuring ni. Kocap binalem harita para mitra. Lir sagalana rasa hate jeung nafsu kagorenganana dikaluarkeun taya tedeng jeung aling-alingna ka ni Marsiti. Kitu deui ni Marsiti kalah kaseuri ngadangukeun cara beja tadi ti binalem ka manehna para mitra. Jadi maneh teh hayang bisa ngawales ka nyeri ka salaki. Hayang oge beunghar ku pamuji jeung jadi awewe nu dipiresep ku para kaum lalaki. Ngarah puas ningal engke salaki maneh teh ngarasa hanjakal geus nyieun ka nyeri ka manehnya. Sumuhun ni nini oge ngertos tangtos nini salaku awewe oge bisa ngarasakeun kumaha rasa manah kuring ayeuna ni. Kuring geus teu boga sasaha deui, kolot duanana tos teu aya. Ukur nini nu kiwari dianggap ku kuring salaku indung nu bakal bisa mere pitulung ni. Tembal binalem ka ni Marsiti bari ngarangkul para mitra. Cipano nu maseuhan pipi tanda kajujuran nu geus kaucap tina sadar manahna anu ngarasa nyeri. Nu tangtos sadaya halna naon anu dibejana tadi mangrupi tujuanana palai bisa ngawales ka nyerina ka salaki nu kiwari geus udar tina tali jangjina nyaeta dina namangsa keur susah baheula. Nini ngertos jeung geura anggesan cipanon maneh nalem. Nini bakal ngabantos kana kahayang maneh. Nanging maneh kedah janji ka nini kiwari. Tembal ni Marsiti nu kiwari janji bisa ngabantos ka manehna. Binalem geh lajeng naros kana janji nu dimaksad ku ni Marsiti tadi para mitra. Dupi janji kedah kumaha ni. Tarosna binalem ka ni Marsiti para mitra. Maneh bakal dibantos ku nini kiwari. Nanging maneh janji keur ngawarisan ilmu. Nyaeta ilmu nini nu mawi nini teh date boga anak. Jeung deui kedah aya raga anu kedah tiasa ngawaris karena ilmu nini teh supados kaharepna namangsa nini teh maot nini bisa sampurna moal bakal marakayangan. Nu mawi nini teh ngageugeuh ilmu nyerit kunti. Nyaeta ilmu hideung nu bisa keur ngalapati ka jelema atawa nulungan jelema keur kagorengan geh bisa sapertos maneh tujuanana kiwari lem. Maksadna ilmu teluh ni. Bisa oge kadinya nu tangtosna ilmu nini mangrupi ilmu hideung nu dikengingkeun nana kapungkur dinami lampahal nu sarua sapertos maneh
Ti guru Nini di Gunung Kerong. Nini dina kaayaan anu sami kawas maneh waktu sarita dinyerikeun ku salaki nu dugikeun Nini nekat keur meuli sadaya ilmu ieu ku cara nu dipilampah numutkeun anjuran guru. Lajeng kumaha Nini bisa ngawaleskeun akhirna. Taros binalem ka Ni Marsiti para mitra. Hatena jol panasaran palai terang carita Ni Marsiti. Tantos kawaleskeun dugi salaki Nini kagegeloan ka Nini dugikeun pati. Nini ngarasa puas sanajan geus milampah ilmu nu salah. Nanging janji Nini ka guru Nini kedah tiasa ngawariskeun deui ilmu teh ka batur supados teu ngajadikeun kangge Nini mun maot kareupna bakal marakayangan. Panginten dongkapna maneh teh nya ayeuna mangrupi totonden nu diimpenkeun Nini kamari peuting. Nini ngempen ngukut manuk gagak nu bisa nyimpen kakuatan Nini. Cek Nyi Marsiti para mitra, tembalna ka binalem. Dupi binalem geh parantos ngadangu kana maksad nu kedah janji anjina daek keur ngawarisan ilmu Ni Marsiti. Binalem geh teu mikir panjang. Rasakan nyeri nu mopohokeun kana tetekon larangan goreng disanggupanana ku manehna para mitra. Upami memang leres saur Nini tadi, panginten kuring nu geus kaseratkeun pikeun nampi pangwaris ilmu nyirit kunti ti Nini nyaeta mangrupi ilmu hideung. Kuring kersa nampi asalkeun sadaya tujuan maksad kuring bisa tinekanan. Numawi kapalang hideung hirup kuring teh. Kapalang jeung kanggaha geus hina kiwari taya salahna oge mun nampi ilmu ti Nini. Tembalna ka Ni Marsiti para mitra. Ni Marsiti nu ngadangu kitu anjeunna bingah. Numawi raga nu diantos-antosna salami ieu leres geus sumping ka manehna pikeun ngawariskeun elmuna sapertos arahan ti guruna kapungkur. Upami kitu Nini bakal ngabantos ka maneh. Nanging samemehna Nini ngabantos dina perkawis ngawaris ilmu, Nini aya syarat anu kedah ku maneh teangan ju. Kocap Ni Marsiti ka binalem harita. Ngawartosan mun sanyana leres binalem teh kersa ngawaris kana ilmuna aya pasaratan nu kedah dilakonanana para mitra. Dupi naon syaratna Ni? Tarosna binalem ka Ni Marsiti bari mawa hate nu panasaran deui ku palai terangna syarat pikeun manehna bisa ngawarisan ilmu nyirit kunti ti Ni Marsiti para mitra. Maneh kudu neangan ari-ari orok nu lahir di peuting Jumaah. Lajeng geura cokot jeung bawa ka dieu. Ku Nini bakal diparancahan keur didahar ku maneh kena. Sanggeus syarat kahiji dipinuhan, syarat akhir maneh kudu ngurilingan lembur bari buligir dugi ka 7 tepung balikan. Salajengna ku Nini bakal diwaris kana sakabeh ilmu ngeunaan nyirit kunti ka maneh. Mun sadayana geus dilakonan tangtos harita keneh maneh teh geus boga kakiatan jeung pangabisa sapertos Nini. Sagala naon anu dipenta ku maneh tadi ka Nini ngeunaan males ka nyeri ka salaki jeung palai diresepan ku para lalaki bakal nyata ka diri maneh lem. Kocapna Ni Marsiti para mitra nunggeus ngajelaskeun sadaya syarat keur binalem dina meuli kana ilmu nyirit kunti nu mangrupi ilmu hideung nu dimilikan ku Ni Marsiti. Sumuhun Ni, tangtos peuting Jumaah isukan kuring bakal saenggalna neangan syarat. Nya syarat kahiji we heula keur ngengingkeun ari-ari orok nu lahir di peuting Jumaah. Kuring janji bakal ngawaris kana ilmu Nini asalkeun naon kahayang kuring teh bisa kabeuli khususna keur maleskeun rasa kanyeri ka salaki kuring Ni. Tembal binalem para mitra singgetna kiwari binalem bakal ngalalampah deui nu bade ngawarisan ilmu hideung ti Ni Marsiti. Salaku dukun nu nulungan dirina kiwari nu keur ngarasa nyeri pedah cara salakina kiwari para mitra.
Para mitra kaum dangu, nyarioskeun di waktos enjing, jagat lenglang taya mega pihujanen, hayam kampung ting karukut coh kurecok ngagiringkeun pitikna. Kitu deui recetna sora manuk di tatangkalan janten waas keur didangu dina ngagambarkeun waktos di eta lembur. Kiwari Mang Wawan nu disarengan ku Bah Ajo nuju ngopi di balai hareup para mitra, goreng cau tinggal 2 siki disarengan ke bulan haseup tina udud bakona, guntreng we duduaan ngobrolkeun perkawis peuting nu disaurkeun ku Ki Diraga dumeh nu geus didongkapan ku tiluanana waktos peuting harita para mitra. Janten kumaha wan saur Ki Diraga teh? Nya kitu disaurkeunana mah bakal kapayuna ge kanyahoan bah nu munjung teh, nanging ku awewe nu masih kene tina bagian kaluargina. Nyadupi tegesna mah Ki Diraga oge teu tiasa mastikeun kamanggaha atawa saha anu jelas munjung teh. Nanging ari perkawis Gondoruwo mah nya eta teh leres mangrupi Gondoruwo kajajaden bah. Tembal Mang Wawan harita para mitra ka Bah Ajo, bari nyesep kana ududna deui, kitu deui jeung Bah Ajo dilajeng naros kana perkawis Mang Yayan oge. Teras kumaha ari Yayan? Tah, Mang Yayan teh pamajikanana nuju kenging kandungan eta teh bah. Ngan aman saurna mah teu katitisan pisan ku si Gondoruwo, nu mawi si Utun mah geus ngajadi ti heula sateu acana Gondoruwo teh nyarean ka Ciyuni. Tembal deui Mang Wawan para mitra ka Bah Ajo. Nya harita ge Bah Ajo kongsi muji ka pangabisa Ki Diraga kana panoonganana nu seukeut bisa nempok ka batur anu jauh. Kitu nama Ki Diraga teh tiba heula sanaos manehna dukun, tara daek manehna mah keur ngajailan ka batur eta teh wan. Nu mawi kapungkur jenat Bang Emon ge pan kongsi menta ubar ka dinya. Nya kitu kenging cager keur anakna teh, nanging saurna mun dipiwareng keur ngajailan batur mah teu daekeun. Saurna teh memang kabogana tetapi kabisana mah lain keur diangge kana kasalahan. Ceuk Bah Ajo para mitra sakedapan harita teh ngomongkeun ka Ki Diraga kana pangabisana anu jelas tara daek mun dikongkon pikeun ngalakukeun kagorengan para mitra. Oh, janten kapungkur ge jenat Mang Emon pernah kadinya nya bah nyuhunkeun ubar. Sumuhun ubar keur anakna teh nu kiwari mah pan geus imah tangge jeung si Husen. Pan kapungkur mah anakna teh geuring eta teh. Saurna ceuk batur mah aya nu ngajailan. Nya urut papacanganana baheula. Ngandu kata ye kuring ge can amprok deui teh jeung Mang Yayan bah. Kumaha kiwari wartosna ngeunaan Ceyuni teh na leres keur keng kandungan atanapi henteu na. Tembal Mang Wawan dina harita bari cengkat bari ka tukang para mitra nyandak sapeda. Sabab niatna dina isu kiwari bade neangan lauk ka Kali Cibango, nu mawi kamari kaganggu teu dugi angkat pedah ayana Mang Yayan anu nyemah di waktos isu. Neng nong para mitra, dongengna kabujeng Neng nong, insyaallah urang lajengkeun deui dina seri ka-8 para mitra. Sakitu panginten anu tiasa kapihatur dina ayeuna, simkuring Encing Adnan nyuhun pangapunten tina samudayaning kalepatan. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.